boleh teka dia. Hah, ripuh euy. Ah, bortol teh euy karek meletek hiji dua geuningan ieu. Tuh. Heueuh bener, cing nempok kabeh kidul euy. Allahu Akbar anjir. Bon aing ngledis ku caah. Aduh, aing malah euy. Kumaha ieu bobongok sikalannya. Teu baleg pisan euy. Nita ngajaga kebon teh. Ah, aing mah ieu kumaha anjir kayak ieu ieu. Alah. Geus cai teh. Ah, geus euy pedah berat ieu mah. Ayaan ngocor cai. Si gelang teang ka dieu. Si anu pegat ieu. Kenaon bobongok si Haji dinya. Aduh, anjir, kebona. Kucaah. Wah, sedia adat ya masih kalan. Bakal rame ieu euy. Lah. Iya. Nah, Haji, kenaon ke ngaguguntur ieu? Dadang ngaguguntur. Teu nenyo sia ieu caah tingali ka dieu. Tapi kalau di kieu kebon aing. Oh, sugane ke ngaguguntur Ji euy. Sugane ke ngaguguntur caah. Oh, caah kamari ka dieu ieu. Duh, dia mau ngaguguntur pi aku atuh ngaguguntur ka kebon kieu ieu. Oh, sugane atuh bedah hayang gede caina. Sia RW di mana ku kulunuan di. Oh, Di mana tadi meni? Oh, cai deh taingan saat. Iya, sugane ku Haji dihaja ieu tadi ka dieukeun. Bebel dihaja sidik ka dieu nyimpang. Tuh kapenet tingali ku sia ituna salokanana. Aku mah caritana ieu Ji bisa kieu Ji. RW, Oi. isuk megerakeun euy. Urang omean di dia ya. Oh, siap nah. Da keusik na loba. Oh, kusik mah loba di dieu mah. Batu na loba kari ngagubuk semena. Sok isuk na urang benteng ka dia ya. Siap nah hari gitu mah. Oh, ada pasti mah balik gitu di benteng mah. Oh, da bakal kieu deui atuh. Baiklah, ku dewek urang gebrageun ya. Oh. Teh urang ieu cenah gotong royong ka dia ya. Meh teu kieu da tubuh tuh cai urang ka ditu. Oh, sidikan gitu. Omatnya. Oh, siap. Kade seuing teh datang Haji. Ulah molor wae. Pasti kehe datang aing mah ayo arek mantok ah. Biar ya aing anjing kana uluna yo. Oh, sok atuh. Nah, jadi si Haji juga nu lieur gitu. Kebon-kebon nu manehna ieu teh. Ditangrahkeun ka urang ka masyarakat. Lohong lamun aya mah. Duitna dahareunana. Iya, pelit kitu sudi teuing. Ini mantau gue antep ya.